Jangan duit kemana ya? Nginjem orang nginjeman ya. Kira aku lek nginjem ka jelema aredan babaturan model itu. Utang numpuk. Duit tinggal 5.000. Utangnya nyampe 5 juta. Kumaha carana duit 5.000 bisa nutupan hutang 5 juta. Oke lah ya. Jangan buka rasa nih barang dah harga. Dia mau terusin togelnya. Masang 5.000, 2 angka menang lumayan. Tapi aing lamun masang 4 angka lebih lumayan ieu. Utang aing bisa kebayaran ieu. Tapi aing kumaha nya? Aing mah pentiluk masang togel ieu. Kumaha aing menang nomorna nya? Ya aing boga pangabisa ngobrol jeung juri. Laku aing kalung eta tah. Nyimpo aing di dinya nya. Men 4 angka be, menang duit 5.000, katutup pasti hutang, yakin aing menang ieu. Tapi kudu mau sasajen. Duit 5.000 pakai beli sasajen poe. Atuh aing ujung masang. Nah, dia tah. Ieu ku aing tahu aing jeung sasajen ku aing ieu mah. Kabeneran ieu ulah didahar poe. Menyan deh. Kopi aya teh aing berekeun bae kajurikannya sugan diber 4 angka. Ganti menyan we kita. Rokok bae ieu. Baru mah heula ku aing berekeun ka ditu pangkas deuleuna pan lain urus aing. Mun teu daekeun jurina ku aing cawat deui pan pokona. Lah aing ditu ya. Mumpung di sore. Halo aing videokannya ngopi-ngopi acan. Ngopi ge. Naas buku mah ieu. Aduh dudut acan. Aingnya. Kumaha yang sekiranya ditang tegablang kopi eueuh dan kudu diuruk gitu dia wae. Aduh. Mahnya. Bisnis marmut ke jalan kemari. Kejualannya itu laku. Ya. Bisa kumaha ya urang lah. Kieu bae misi. Aing. Si Dubul kemana nya? Ari dulu saha? Eta si Udel udah ngebul. Ngomong teh sok kacil bae sorangan mah. Iya. Sugan bae teh saya mau kopi ka dieu nya. Sugan aing ngalewat. Beli kopi-kopi saya saja. Lain jasa bencar ya udah aing beuh. Sarua asa tupus geus. Waduh, eta PHK ieu. Kopi sapotong pasti budak hayang. Gogodoh geus model kieu lepetna pasti budak mah hayang. Soalnya sungutna teu budak. Sungut para PHK mah kitu oge. Ieu ya duit aing jeung masang kudu diamankeun ieu. Dompet teu boga, dompet ieu dompet ajaib mah ieu. Pasti aman ieu mah. Semua lain udah ka dieu mah pasti soalnya di kieu ge ngebul. Karena ada dah. Para PHK karena rongrong teu bari ngopi. Ari dia PHK nani ta? Siapa tuh yaun PHK? Eta PHK mah perjaka, hapur, kurap. Jaksanya. Wah, kopi ya. Kopi kumaha samunikeun ka di kopi mah. Lu gogodoh sakieu bagusna tuh hayang bae ya mah. Malah nguruk dia paehna ge. Teh. Atuh kopi nu diurung paeh mangke urusan engke. Tah, kaluar ti dieu. Tah. Ya, teh mah. Menjinya makmur. Ya dulu kopi mah ngebul. Kopi tuaan. Ngebul aing. Itu paling ari dah. PHK. Kopi-kopi acan. Menjinya makmur ari tah. Tah, urut ge aya tah hayang-hayang. Wah, aduh. Aing ada curiga tak eta.
biasa mau ngopi ulang di barengan. Dia mah ke kebon. Iya. Curiganya. Tuntut gini. Ayo. Ayo di sini dia akan kelong doang teh jelema. Wah, iya juga na ya tempatnya nya. Oi, agak sayangan agak ieu. Ah, jadi dah ya. Wah, parah nih nya. Kesopan amat tuh pakai ampar. Yalah. Oh. Iya. Sama alum iya. Aing bertemu pergi dulu. Ah, kata jauh gitu dia ada ya. Aing tuh bisa sila aing mah. Lagi saya dia. Wah, si eta. Nah, si eta didinya. Wah. Wah, nyimpo si Gana ieu mah. Jelas eta nyimpo doang. Waduh, si eta mah. Tepan nari si eta tah. Ini pun gawean da yuk. Aing ngomong, dia diberikan ya. Oke. Beuh, iya sampai aing tadi kurang bicara beurnya. Kuat kana aing mere-mere ieu angka. Bacakeun ku aing doa anu paling bicara abdi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sirit bintit batang nyentrik. Dia nu aya dina babatangan ieu menta angka aing 4 angka. Nanti dibere ku aing dituar dia. Kopi di sodorang. Jelas ieu mah aya tah. Jelas ieu tah. Aya naon cu? Menta angka Naon? angka togel moalnya angka sempak. Ari dia mana sasajana eta. Eta kopi tah ngebul. Kiraku aing minum urut dia sungguh dia borok. Lamun nyieun pinuh-pinuh moal sedap. Moal sedap di pinuhan mah. Laju dia hayang jadi seberapa angka yo. Oh, pas kagok imbar hutang aing. 2 bailen. 2 mah ku aing dicokot deui kopina tah hakan bae tah rokok. Oh, geus beukeun tulis ku dia. Karak. Kayak tanda tangan jeung urangnya. Berapa di angkana? Daun tulis ku dia. Waduh. Aing teu mau pulpen. Aing kitu daya tangkap ingat aing ieu. Aing cilok sekolah. Kayak pulpen makanan. Ah, ieu bae yo. Di leuweung mah panggih bae. Zaman heubeul ge bisa. Oh gerak kek. Gerak. Sebutkeun angkana. Kosong. Dia. Ayo terus. Hiji. Terus. 2. 3. Pira aku ieu menghitung. Aing pernah sekolah SD ge. Ari dia hayang embung dia. Hongges. Lamun teu hasil gerak ku aing dituar babatangan ku aing. Enggak semaja gara dia mabur. Ya dia mah di dieu. Bok hapeuk aing. Lamun menang ku aing peucitkeun kotok ku aing gerak. Tah kopina teh hok gerakan. Nuhun cu. Oh, Kan dia tidak. Wah, ini gawe. Dari semakin dia pelit kena aingnya. Wah. Masya Allah. Kita saja dengan yuk. Waduh. Aing. Saja jelema edan kieu. Gati jelema edan mah nya. Eta geus em dia kopina aing bakona. Lumayan lah aing ngopi. Kopina ge supaan lain. Lima dulu. Oh. Geus picen dia. Picen ya. Kayak kita tak. Wah, lumayan lah. Aing pada iya. Macam apa yuk? Ayo. datang ki siap masang. Wih, dia dek masang yuk kadi yuk. Ndek pira aku 5.
bandar togel tuh buka kopi-kopi acan. At kopi aing beak ta si deui Aing mah yang ngerokok mana? eueuh aja eta gara dia nek ngerokok mah tah Kudu ngerokok mah. Heuh rokok. coba bayasannya ta rokok anyar emang dia dia masa batang di tilok boga rokok Ih jauh aing aja yang sare di dieu bae. atulah di dieu sareana piraku dia nek sare di dieu tempat aing ieu mah Loba nu masang. atuh ja eta loba tah dia nek masang seberangkat dia Tambah rahasia aing. nurutan atuh aing mau nurutan Oh, ini angka bagus bapu bandar ge nurutan. dia mah itu baik Angka kieu nek sanu meunang aing nu meunang mah yo. coba aing lo nomor Kayak dia heula. sabaraha mau diasupkeun ke kuaing yo Karak jam sabaraha atuh sakedeung deui tuh waktu nage tuh deuleut aku dia tah kuari tah Ih jauh aing geus suara dia mau ka burung kene yo dompet ajaib ya di dia. Tah aing masang sakieu tah. eta dia duit Nanti buat bau duit dina nage. itu Atukeun ieu mah guguruna ge aya kitu. atuh anya kalau lagi atul eta mah Duitna diselapkeun bae di dieu tah. Kitu bae tah. geus tulis burung teh nomor aku dia Enggeus tah dia nu nulis tah. Aing keur ngeunah ngarokok. ngedan teh dia Tah enggeus tah deuleut tah. Tulis geus dinya. eta nomor kok teuneun dina bitis dan teh dia Ulah buku deui langsung ka HP bisa nu nurutan. geus ku aing burung ditulis ya Aing meunang dibeli ku aing hulu daria. sabaraha eta nomor eta ya deuleu mana aing rada teu kadeuleu amat ti nomor tah hauk kitu ja Atuh jae eta mata dia nanta. Cek hale eta can ngopi. Mata jadi bandar kudu ngopi. geus burung ku aing tulis ya bisin kaburu tutup ya Gancang. sabaraha eta Jae eta kosong. kosong Hiji, hiji dua, dua tilu. tilu naon jadi mah nomor ngitung dia Ih, dia mah aneh ngalaurakeun, ulah ngaledekan mentak nu ditulis dina buku mentak nurutan jelema. aneh aing mah ieu nomor kok mentak ngitung kieu bibis, geus guruna di ditu. bener teh ieu nomor ieu Sok lalaora lamun meunang ku aing dari di kukudan ku aing heut ya di aneh aing mah kana dia ieu aneh sumpah be aneh ieu menang nomor di mana ieu dia ieu Enggeus ulah loba omong pokona mah. Jadi bandar kom aing moal masang yo. geus satkeun dirinya ku aing gasupkeun ya Asa tang ngadengeun teu bisa diturutan aing mah. nya teh eta mah tadi cicing bae ku aing diajak ngobrol ge aneh Bonge aing teh meureun. eta dia ulah nyengir bae aja tulis ya tadi ya pagawean nyengir bae tulis tah Siap bosku, siap. kita di perang saing dideleukeun aya dia seuri bae moal berek kopi jeung rokok ku aing yo Nah, oke bos. enggeus ditulis ya enggeus Beres. Ya angka baraya nulis eta anak buahna endah henteu eta. aduh ja eta dong kalong gitu tilu tah dong kalong tah Lain, eta panggil aing kot. atuh Yang kedua ieu ulah dong eusup aing aneh kot dong eusup. atuh itu oge tulisan eta manehna mah tilok sakola ieu aya sakola kabur bae saya eta mah Tapi henteu aing sok neuleuh eta jelema sakolana gugur eta di Gunung Karang. Tapi SD gitu lulus. Model gitu dek lulus ya mah. wah dia ngaledek anak buah aing dia Ongkos mesti aja. mah balik ya Kayak lamun meunang aing teang aingnya ka imah. enggeus Di teh mah ongkosan ku aing geus yakin aing ngek menang. ku aing ditransferkeun Tapi aing iya aing kok aing eta sia